para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabadungan dongeng tegara setunya lincak bagian ke-88 memang dia ngadongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Atuh para mitra sadaya salajengna kecapanganteur dina bahasa Sunda para mitra sadaya. Atuh cenah ieu para mitra aya kecap anu disebatkeun lebet ka mana-mana para mitra. Aya kecap panganteur tiasa lebet ka mana-mana. Contona bae hamek cenah para mitra neunggeul jadi hamek neunggeul. Aya deui hamek para mitra sadaya dahar gitu ya. Terus deui para mitra tuh dia antawisnanya hamek dahar. Biasa oge para wargi sadaya hamek neunggeul biasa gitu nya. Gitu para mitra sadaya eta kecapanganteur biasa dianggo ka hartos nama kana sababaraha kecap. Mangga dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-88 urang teraskeun Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, Wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Dina seri ngadu pelet dina bagian ke-88 ieu dongeng karya Kileksa. Mangga urang teraskeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ke-88. Para mitra sadaya, Bahjilun ngahargung tuluy mundur bari ingkud-ingkudan. Panon merong ka ading nu geus taki-taki deui masang kuda-kuda rek narajang, tapi kagara gerek ngayunkeun peureup jebul manten hiji jalma datang. Tuluy harita teh nyarita rada kasar. Bobanjit, nah ngadon parasea, merebutkeun naon atuh? Tuh baroga ka era, teu era kuhuis waya kieu parasea barina oge. Kitu ceuk anu daratang anyar datang. Siga nyarekan ka anake pugu Bahjilun jeung ading menipati ngrarenya greuwas campur jeung haneueul. Lantaran gelutna teu tulus kahalangan kudu nyapih barang direret tetela mangkurip. Tuh mana tuh da sisa di ngahina ka Abah? Ceuk Bahjilun. Si Abah nu ngahina ka kuring, kena-kena kanu ngora mending ngahina. Teh malah ading. Bari mureleng ka Bahjilun. Atuh meuni kekerot Bahjilun tapi rek ngomong deui kaburu kapegat ku mangkurip. Mengeus. Moal aya tungtung nah sabab duana lagi hayang meunang sorangan. Hayo geura badalik bari oge. Bahjilun ka kidul ading ka kaler. Tong diteruskeun pasea kawas lain kolot wae atuh. Kitu ceuk mangkurip. Duanana eraeun tuluy pating lalewas ningalkeun mangkurip. Masing-masing neuneun kaceuceub ka musuhna lantaran amarah can kungsi budal kabeh. Nu pangkeuheulna mah ka Bahjilun sabab manehna geus kabeunangan bincurangna. Tapi manehna can kungsi males atuh bari ngaleos teh ku kudu sorangan. Awas ya saling. Hiji mangsa aing bakal laksana sia ngabubuk cokor sia. Rasakeun wawalas aing sia. Moal teu ngarumpuyuk ku aing deuleu. Ayeuna ge sia mun teu era ku pimitohan mah dibajeg sakalian sia. Kitu ceuk Bahjilun. Bari ngareret ka tukang tapi ading geus teu katempo lantaran sarua ngaleos ningalkeun mangkurip nu ngajanteng dina urut tarung. Kaayaan sepi jempling nu ngajanteng kawan tugas tengah peuting. Nu kadengengan sora jangkrik jeung cih-cih rasa kapeung sok karasa aya angin leutik nu nebak kana beungeut. Karasa tiis matak pating saria kana awak. Dina kaayaan kitu mangkurip culang cileung sorangan ngajanteng di dinya siga nu teu nyaho jalan. Pada ningalkeun ku Bahjilun jeung ading atuh keueung lila-lila mah. Nah aing kalah ka ngajedog di dieu kudu buru-buru balik lantaran ieu teh geus peuting. Untung bisa keneh nyapih nu pasea. Manehna teh teu kamalinaan mun terus tarung sigana bakal anu cilaka salah saurang. Teteh lah jadi mumusuhan si Abah jeung jang ading teh. Sigana bae gara-gara merebutkeun anak aing ieu teh. Ceuk mangkurip bari tuluy ngalewas init. Ngajugjug ka imahna dijajabkeun ku reangna sora jangkrik jeung dituturkeun ku hiliwirna angin peuting. Nu nyecep asa nyerep kana sumsum balung, mangkurip ngagidig muru imahna. Ari ading harita teh teu jongjon leumpangna. Lantaran luak lieuh wae para mitra sadaya. Sieun aya nu nyusul lantaran rumasa geus nonyok kana bincurang Bahjilun. Nu tangtu bakal ngakalakeun, tapi sanggeus tepi ka imah ading ngarasa lugina hate sabab yakin taya nu nyusul. Tetela sieun si Abah teh. Eraeun ku mangkurip mah. Untung aya nu nyapih lamun henteu moal eureun ye.
Aing kacidamakna deh keun sialah isukan mereka diteruskeun. Dijorag ka imahna sakalian ku aing. Manehna geus yakin pisan. Alah tayah pisan hampurana. Ka aing jiga nu cecep pisan, kabeh gara-gara marebutkeun nyinining sarta parebut hancengan. Aing geus sababaraha kali digagalkeun ku manehna. Ayeuna geus waktuna nyieun balitungan. Rasakeun si Ajilun isuk dijorag sia ku aing geuleuh. Ceuk ading. Susumar ngarasa bengegemes ka Bah Jilun. Nu geus ngagagalkeun niat manehna, nu pangkeheulna mah tina urusan buah teh, nu beak di dahar ku Bah Jilun, akhirna pelet ading taya nu katarima ku nyinining kabeh gagal. Sanggeus seubeuh Susumar bari ngalamun kanu jauh nyipta kaayaan Bah Jilun. Ading asup ka imahna nu pantona teu dikunci. Ading tuluy asup ka kamarna ari indungna mah teu nyaring. Anakna datang tetep tibra. Kocapkeun isukna Bioon nu geus kapangaruhan ku pelet ti Bah Jilun. Kalah beuki parna, beuki masket lengket ka Bah Jilun, tingkah paripolah Bioon ka cidarobahna. Malah jadi poho kana pagawean, poho kana kawajiban. Waktu dipake ngurus awak dangdan jiga budak mora. Ari popolah dipawon ngandalkeun anakna. Mimitina mah para mitra mangkurip teh teu boga sangkaan naon-naon lantaran dianggap wajar ari pamajikan daek dangdan mah. Da memang jadi resep katempona. Ari rapih jeung bersih mah atuh poe eta mangkurip teu digeureuh ku mangkurip teh. Diantep we Bioon teh diantep karep sakahayangna. Ari Bioon sabada liwat lohor geus teu ngeunah cicing. Lantaran sapoe can tepung jeung Bah Jilun meuni geus asa sataun. Akhirna Bioon inget kana kajadian kamari, pok ngomong sorangan di dapur. Nya kamari teh aing janji rek ngirim pasakan lauk mas teh. Kabeneran dahar ngariung teu laksana. Aing aya kasempatan pikeun ulin ka Bah Jilun, bari nganterkeun sangu jeung deungeuna. Nyaah ke bada asa rek nepungan ka Bah Jilun da lauk mas pasakna geus sadia. Kitu ceuk Bioon bari beberes di dapur. Teu elat ngusapan gelung bisi awut-awutan. Sorena Bioon para mitra ngereles jalan dapur teu bebeja ka anak jeung salaki. Lantaran bisi teu diidinan ku mangkurip, harita Bioon biji ti imah geus meunang dangdan rapih naker, ngajingjing rantang di eusi sangu jeung deungeuna rek ngirim Bah Jilun. Lah rikip moal anu manggihan, tangtu aing bakal jongjon ulin ka imah Bah Jilun, sarta bakal hasil ngadeuketkeun hate. Susuganan bisa laksana nu dicita-cita. Aing moal alang kumapalang rek sakalian mentali kawin, da moal aya rugina lantaran si Abah mah beunghar. Ceuk Bioon dina hatena. Bener-bener geus linglung teu inget kana bebeneran. Poho kana temah wadi, siga teu sadar kana kaayaan diri. Akhirna Bioon tepi ka imah Bah Jilun. Kabeneran Bah Jilun keur ngalamun ditepas, diuk dina kursi bari manyun. Puguh basa nempo Bioon datang teh meuni ngajenghok, sabab sidik pisan Bioon jiga nu rek ngirim dahareun. Sarta dangdanan Bioon beda jeung biasa, ginding jeung luis. Ae, narek naon deui Bioon teh? Eling ngadawan teu. Kumaha mun mangkurip ngamak aing cilaka jigana ieu? Ceuk Bah Jilun. Dina hatena bari melong kanu kakara datang, pok Bioon uluk salam bari nangtung deukeut golodog. Punten Abah, cenah nyebut punten ge tuluy unggah kana golodog. Sup katepas gek diuk dina kursi jiga teu asa-asa. Bah Jilun jadi samar polah lantaran teu ngarti kana maksud Bioon. Reka mana ya ti bibi jeung bawa naon eta? Bah Jilun kapaksananya lantaran hayang nyaho kana tujuan Bioon. Mun teu kapaksa mah geus hoream ngomong jeung Bioon teh da kamari ge matak bingung. Ah nuhun engal ditaros. Hiji tawis Abah teh nampi kana kadatangan abdi. Maksad teu aya sanes bade nyangakeun ieu pasakan lauk mas teh. Margi wengi tadi Abah teh cios dituang di ditu ku Abah teh ta ayeuna dianterkeun ku kuring mah nganyangakeun Abah atur lumayan sareng sanguna ieu. Ceuk Bioon bari nunda rantang dina meja. Sedengkeun panon mah melong ka Bah Jilun nu harita olohok bangun teu percaya. Tapi akhirna mah Bah Jilun ngarti yen Bioon teh teu boleh ngudag-ngudag kana omongan manehna. Sakur nu geus dikecapkeun bakal dijalankeun ku Bioon. Geus katarima abi. Nuhun ari aya kaingetan ka Abah mah. Tapi nusanyana mah Abah teh teu hayang dikirim lantaran di dieu ge sangu maloba. Komo lauk masa balong moal aya kakurangan. Tapi mah pasakan abdi hayang katuang ku Abah. Nya geus we atuh ari geus aya di dieu mah ngan ke deui teu kudu kirim-kirim ka Abah mah nya. Sabab di dieu ge sagala loba teu kadahar. Nya nuhun atuh upami alim dikirim mah sawios bade dibantuun ku abdi karorompok di ditu mah sagala teu aya. Atanepi abdi pindah ka dieu da bakal hirup pabarengan jeung Abah. Abdi teh moal tentrem hate mun teu laksana ngahiji jeung Abah mah. Na anak gebeg teh para wargi. Bah Jilun ngarenya greuwas lantaran Bioon bener-bener wani nyarita kitu.
Saeutik ge para mitra tadi nama teu aya sangkaan kadinya da kamari ge basa nyarita kitu ku Bahjilun dianggap banyol. Tapi ayeuna Bioon nyarita deui kalayan daria nyebutkeun hayam hirup babarengan. Nah bakal kangarenyag reuwas abah cek Bioon atuh puguh Bahjilun reuwaseun. Tetela Bioon jiga nu nekat. Waduh cilaka tetela Bioon teh sinting jiga nama. Nah make wani nyarita kitu. Ieu teh nyana tawa saukur bobodohan kitu. Cek Bahjilun dina hatena. Bari panon melong kana beungeut Bioon hayang sirik kana kaayaan, bisi aya tanda-tanda gering, tapi tumerapna ka Bioon mah beda di pelong ku Bahjilun teh kalah asa kapake asa kapuji. Kunaon ningali wae abah ulah asa-asa da kuring marido. Najan kudu kalabe ayeuna ge hayu, kuring mah moal hese ngurus pokona mah. Is, naon adi bibi? Kumaha ieu maksudna asa teu kahardi deui? Bahjilun colohok manehna beuki bingung, sok sieun katempuhan ku salakina sarta sieun jadi pitena. Abah mah kawas lain kolot wae, piraku teu ngarti kana maksud kuring. Ulah pura-pura atuh da urang mah geus kolot, teu kudu jadi ciga baheula da aya niat jeung kahayang mah bruk-brak we ngarah gampang. Beuh. Kakara mangi awewe jiga kieu. Nah kumaha nya? Heran ye. Na teu ngalinur Bioon teh. Bahjilun bari neuteub seukeut. Sorot panon siga nu heran ka bina-bina. Daek sumpah abdi mah teu ngalinur eling jeung inget. Bahjilun gogodeg akhirna mangahuleng. Teu waniun ngajak ngobrol ka Bioon lantaran nyarita kitu-kitu ge teu asup. Pamadegan Bioon tetep jiga tadi, sedang Bioon nyoroscos ngomong nyaritakeun maksudna nu eusina jiga tadi hayang dikawin ku Bahjilun. Para mitra kaum dangu kocapkeun para wargi di luar. Harita basa Bioon mimiti datang di pipir imah aya nu kukulintingan bari ngusapan perah bedog. Sakapeung ngacungkeun peureub siga nu gemes sakapeung gegejelig kana taneuh kawas nu hayang puas. Malah lila-lila nogel dina bilik noong katepas hayang sidik kanu keur ngobrol. Akhirna ngintip salila-lila ngabandungan nu keur gunem catur antara Bahjilun jeung Bioon teh. Aya kitu nasi Bahjilun tayoh kapaltut na ngabudi ucingnya. Siga nu nya we sosobatan jeung mangkurip teu nyao Bioon jadi sasaran. Tetela buaya si Jilun teh. Api-api wungkul rupana teh. Jigana pang namineng barang kirim ka mangkurip lain sosobatan dasarna mah. Ye mahugi ka Bioon. Jadi kieu ye jeung di naon atuh kunaon si Bioon teh. Jiga nu poho kana teu mah wadi. Nyapi katega ninggalkeun mangkurip. Sarta keukeuh hayang dikawin ku si Abah. Lain antepeun ye aing kudu laporan ka mangkurip mumpung aya bukti nu nyata rasakeun si Jilun. Cek nu keur ngintip nu tayalian iwati ading nu tadi ti peuting keneh boga niat rek ngajorag ka imah Mang Bahjilun. Hari-harita nyampak Bioon anu keur ngobrol jeung Bahjilun. Sanggeus boga pikiran kitu ading teu loba miceun waktu. Buru-buru init ngajugjug ka imah mangkurip rek ngalaporkeun kajadian eta. Ading lulumpatan bakat ku hayang tereh. Ngarah bisa hasil nangkep anu keur bobogohan. Barang tepi ka imah mangkurip nyampak nyinining keur ngobrol jeung bapana. Duanana ngarasa bingung lantaran indungna eueuh sarta initna teu bebeja. Bapak, itu Kang Ading aya naonnya sapertos nerusuhnya. Kawasna aya peryogi penting Bapak da beda dina gidigna. Nyinining nu nyuk ka jalan ka Ading nu keur leumpang. Heunya sugan manehna nyahoeun ka indung maneh. Ceuk mangkurip bari melong ka Ading. Nu geus tepi ka hareupeun imahna. Bebeja ka salaki. Hapunten para mitra. Harita Ading tuluy nyarita. Punten Mang. Kuring rek aya perlu ye. Ceuk Ading tuluy unggah ka tepas gek diuk bari ngahegak. Lantaran tadi setengah lumpat. Oloh na aya naon jang Ading pok geura nyarita atuh kadinya. Meni reuwas Mang teh teh bisi aya nu cilaka. Mangih naon jang Ading? Cek mangkurip bari molohok ka Ading. Sedang nyinining ukur ngahuleng. Ari Bioon ka mana Mang? Weuh. Nah aya naon kitu meni asara reuwas ujang? Kieu Mang, derak-dak Ading nyaritakeun pamanggihna. Sakur nu katempo, sakur anu kadenge diterangkeun ka mangkurip. Atuh puguh mangkurip menika karot bakat ku ambak lantaran saumur nyunyuhun hulu kakara harita dikitu-kitu ku pamajikan. Salila Ading cacarita mangkurip ngagidir nafsu. Mun kurang-kurang nahan amarah majigana langsung ngabecir ka imah Bahjilun rek ngawarah pamajikan. Bari nyiksa Bahjilun malah nyinining ge kacida ambakkeunana ka indungna jeung keheul ka Bahjilun. Tak kitu lalakon nu kapanggih ku kuring teh Mang. Atuh saja batik itu memang perlu nyaho yen Bahjilun teh basa urang rek ka kumpulan teh. Geus aya di dieu keur ngobrol jeung Bioon, bari panto ditutupkeun. Tak kitu kaayaan Bioon teh jeung Bahjilun teh. Ieu ngandung harti yen Bahjilun teh ngahina ka Mamang, sarta Bioon geus nyeleweng ti Mamang.
Ulah diantep lah langsung warah. Mengpeung ayeuna keur aya kesempatan hade. Kuat nuduhna sabab aya bukti. Yuk ini jeung ka Imah Bajilun jeung kuring. Sok, siap-siap Mang. Ading namahan katerangan. Ngaraha teh Mang Kurip leuwih panas sabab maksud goreng ngawarah Bajilun. Maksudna ge hayang ngawarah Bajilun itung-itung nampili nginjem leungeun. Puguh Mang Kurip menikah kerot nahan amarah. Panon bolotot beungeut beureum. Dua leungeun ti peperket bakat ku gemes hayang nampiling ka Bajilun nu geus ngahina ka manehna. Urang ajar teh lah Bajilun geus kumaha wani ngahina ka kami. Siga nu ngajak pasea, si deui kawas lain kolot cilup teh beus poho kana tata karama. Na geus garelo atawa kumaha teh ha? Ceuk Mang Kurip bari ngacung-ngacung peureup. Beungeut beuki geuneuk dir beusi atah beuleuh. Pak, sing emut ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah kaburu ku nafsu, paluru heula sing leres piraku emak rek ngajalankeun kitu onaman mah. Abdi mah teu percanten. Nyinining harita teh nyarita manehna hariwang ka bina-bina. Si bapana kalepasan nu akhirna nyiksa indungna. Cicing nyai ulah pipilueun jeung bapak. Bapak rek ngajorag si Jilun. Tuman manusia kitu patut kudu diwarah ngarah kapokeun. Mang Kurip asup ka imah leumpang bari gageblik dina palupuh. Puguh imah teh ingeung siga aya lini. Nyinining soak manehna loba ka hariwang jeung kamelang. Atupok ngomong ka ading nu aya keneh di dinya. Kang ading nya indung abdi teh ka Imah Bajilun. Alah wantun sumpah nyai nyaan. Tuang ibu teh los-los ka ditu kalayan kagungan niat nu teu bener lah. Pokona mah akang mah lain ngadukeun lain ngaliarkeun talus ateu lain mah akang mah lain nungtun Raja Wisuna tapi bener-bener kanyataanana. Kege ku nyai bakal kanyahoan nu sanyana. Ieu mah dibejakeun so teh lain keur tama bau sungut tapi karunya ka Mang Kurip jeung ka Bioon nu dihina ku Bajilun. Kitu maksud akang teh nyai. Ading daria pisan ngajawabna para mitra meni asa ngemplong manggih jalan keur ngawarah Bajilun. Masya Allah. Nah nepi ka kitu mah teh atunya. Nyinining ngahulang bakat ku bingung. Panon melong kaburuan. Tekung silila para mitra loba deui anu. Tekung silawa omong deui da puguh bingung kitu salah kieu lain sarua mata klewang. Keur kitu torojo Mang Kurip kaluar geus nyoren bedog cigarek perang jeung musuh gerot. Puguh nyinining beuki keung nempok kitu mah. Paur bisi bapana kalepasan. Kitu deui ading ari nempok kitu mah meuni ngahuleng. Aya rasa rempan nu ngait tina ati. Jeung asa-asa rek nganteur Mang Kurip sieun katempuhan. Ding, yuk anteur ka Imah si Jilun. Urang warah manusia kitu patut teh. Mang moal sieun ku jangkung badagna sabab Mang wani ngarubuhkeunana manusia sae mah. Ayo init urang warah, tuman. Kituna teh Mang Kurip bari turun kaburuan. Ditetep ku nyinining anu hatena pating sareblak. Rek ngahalangan teu wani bisi bapana kalah amek ka manehna. Malah ading ge jadi geumpeur nempok kitu jajantung ratug tutunggulan. Mang yuk atuh cek ading bari turun kaburuan. Bral duanana miang ngajugjug ka Imah Bajilun. Nyinining colohok bengong jeung kasima teu bisa naon-naon nempo bapana ngagedig rek ngajorag musuh teh. Nyininingan ukur ngumar cipanon hatena pating serede. Kocapkeun para mitra sadaya, Bajilun jeung Bioon harita kalah kariweuh. Harita teh para mitra sadaya, Bajilun kawalahan, narima omongan-omongan ti Bioon. Anu keukeuh peuteukeuh maksa hayang ngahiji jeung manehna. Bajilun geus ngajelaskeun rupa-rupa perkara, keur nyegah ka hayang Bioon tapi teu aya nu didenge. Tungtungna para mitra Bajilun teh jadi kawalahan pok ngomong siga nu sawalang bentor. Ayeuna kieu Bioon, mun nya mah hayang dikawin ku Abah. Pokona mah jiga tuh ka ditu. Bebeja ayeuna. Ka salaki bibi minta diserahkeun sakalian. Kitu ceuk Bajilun bakat ku jengkel, taak nyang hareupan Bioon nu keukeuh hayang dikawin. Puguh ngadenge kitu teh para mitra asa ditonyok congcot bungah ka bina-bina. Bioon teh pok ngajawab kalayan tenang. Bagja teman Abah mun kitu carana mah kuring teh moal asa-asa. Rek bebeja ka salaki. Pokona malah ayeuna keneh. Rek bebeja minta diserahkeun sabab kuring mah moal berat moal nineung najan diserahkeun ayeuna ge suka lahir batin. Mun kitu Abah mun balaksana cita-cita. Hartina malah kuring mah bungah pisan Abah. Oh bener. Baik we ari bisa mah. Ngan sing inget ieu Abah moal wakan narima lamun bibi masih keneh boga salaki. Jadi mun hayang buru-buru kudu gancang minta diserahkeun ka Mang Kurip. Bajilun beuki ngacapruk ngomongna eta kabeh teh saluyu jeung isi hatena nu jengkel. Bioon beuki atoheun meuni teu sirikna surak ngadenge omongan Bajilun.
Saterusna ngarobro jika teu inget kana naon-naon, teu malire kana kaayaan di luar. Teu nyahoeun Mang Kurip jeung ading keur ngintip di luar ngadedengekeun nu keur ngobrol. Barang tepi kanu matak nyuat kana hate Mang Kurip teu kuat nahan amarah. Ceuli asa disebit, jajantung asa didudut. Teu nyangka pamajikan bakal ngalampahkeun kitu. Geus puguheun ka Bah Jilun ambak kabina-bina, geus moal aya hampura deui jigana. Kalayan teu loba carita kalacat unggah kana golodo, gedor-gedor ngagedoran panto satarikna. Meni inggeung imah teh puguh Bah Jilun bioon meni ngarenya greuwas. Ngomong jempe sapada harita, ari Mang Kurip beuki amek lantaran huker ngobrol jadi simpe tuluy gegedor beuki tarik dibarengan kunang tang ka Bah Jilun. Jilun, biji sia bangsat. Yurang tarung heula sia jeung aing. Aduh sia humayua deuleu. Mun sia rek ngarebut pamajikan aing, hayo biji sia mantong ngajedog we di imah deuleu. Kitu ceuk Mang Kurip malah teu eureun-eureun gegedorna kana panto. Meni dordar matak soak. Bioon jeung Bah Jilun harita meni ngadeg-deg bakat kureuwas. Teu nyangka bakal aya Mang Kurip nyusul. Duanana silih teuteup jiga nu silih tanya. Tapi lila-lila mah duanana jadi nekat, boga rasa kagok asong. Bioon geus teu ngarasa sieun malah kalah ngarasa bungah, boga rasa kasempatan hade keur ngabudalkeun eusi hate. Abah, jadi salaki mah ulah leutik buri, munya abah rek miharep ka kuring sok layanan Mang Kurip. Kitu ceuk bioon ngahatean ka Bah Jilun. Nu keur pusing dina kaayaan kitu pikiran Bah Jilun teu daek teteg. Luak leok jiga daun awi katebak angin. Aya nu ayini, aya wani aya sieun. Aya niat rek sasadu, aya niat rek ngalawan. Beungeut beureum panon molohok kana panto nu digedoran ku Mang Kurip. Harita hate Bah Jilun can pasti teuing kumaha pamadeganana, da puguh asa kaweur jeung tagiwur. Teh ulah rusuh teuing. Urang tanya heula nu bener kumaha Mang Kuripna. Narek naon datang ka dieu teh pasea mau babari tapi urusanana kudu puguh heula. Nya kumaha cenah? Bah Jilun pura-pura tenang. Padahal hatena mah geus teu puguh rasa lantaran ti kamari geges sieun ku Mang Kurip. Lain sieun teu wani tarung tapi rumasa bisi disalahkeun. Da geus ngalayanan bioon nu keur linglung. Ulah loba pikiran abah lah. Ieu teh kasempatan hade pikeun nangtukeun jalan hirup saterusna. Ieu mangsa kacida hadena pikeun alesan. Ngara urang bisa tereh ngahiji, sok ladenan abah piraku teu wani ngalawan Mang Kurip. Moal sakumaha kakuatanana Mang Kurip teh? Bioon kalah beuki tibalik pikiran. Sabab berat keneh ka Bah Jilun batan kasalakina, yakin akibat pelet anu matih tumerap ka jalma nu keur satengah umur. Keur meujeuhna beger mino puguh we jadi ngarobah sifat sakaligus leuwih parna batan anu kanu lengo. Bah Jilun can kaburu ngajawab deui lantaran Mang Kurip geus teu sabar ngadaguan nu muka panto. Antukna si panto dijejak satakar tanaga. Atuh meuni amburadul kawantu dijejak ku jalma nu keur nafsu. Tanaga tikal tilu dumadakan jadi rohaka. Berai panto muka tulakna rujad. Engsel ampir lesot, panto teh ruksak parna, plus Mang Kurip asup ka tepas. Tuluy ngabedega bari nulak cangkeng. Panon molotot huntu kekerot awak ngakidir bakat ku nafsu, haok nyarekan ka bioon. Awe burung sia kunaon sia? Kabina-bina teuing ha? Nageus siwa sia kumaha? Teu pupugu ngadon mudag-mudag lalaki gejul. Sarua gelona sia kawasetan jeung jurig. Mantong sia on. Da sia teh masih kene pamajikan aing deuleu. Sakali ayeuna dihampura balik sia. Bioon teu nemalan. Bah Jilun ukur kekerot coba dicolohok. Amek pancur campur jeung keung meuni teu puguh rarasaan. Diuk asa teu napak amek pedah disebut lalaki gejul. Sedengkeun nu mikahayang teh lain manehna tapi bioon. Ari keungna nempo Mang Kurip nu bener-bener nafsu bari nyekel perah bedog. Tangtu matak paur jeung lalewang. Kunaon sia kala carolohok? Hayang tampilingan ku aing heula. Mang Kurip nyarita deui. Panon beuki molotot tapi bioon teu tetep teu nemalan. Lain teu wani ngomong hayang nangap heula-heula ketakna Bah Jilun. Sedengkeun Bah Jilun kala molohok teu ngiceup-ngiceup, malah tetep diuk dina kursi siga nu kasima. Pikiranana kumalayang kanu teu puguh. Nyipta nu can puguh karuhan, pantesna teh Mang Kurip bakal nampiling, bakal ngadek, bakal nyarekan jeung rupa-rupa tindakan kasar. Tapi nu sanyana mah Mang Kurip teh masih keneh ngabedegan ulak cangkeng. Bari bureleng ka Bah Jilun amarah Mang Kurip beuki ngagedur. Lantaran nu diajak ngomong kala ngaharuleng, akhirna Mang Kurip poho kana temah wadi, haok nyarekan ka Bah Jilun. Jilun, ieu kabeh gara-gara sia deuleu. Da ayeuna sia kudu bisa tanggung jawab. Sia kudu narima akibat tina pagawean nu ngaco. Sok jawab sing bener. Naon maksudna maling pamajikan aing ha? Narek ngahina ka aing atawa kumaha? Mang Kurip maju salengka.
Anggang-nangan ukur 2,5 depa kana meja ari Panon molotot ka Bahjilun. Ari abah mah teu lumasa boga niat kitu da bion datang ka dieu. Teu dipaling ku abah mah. Jeung da lain abah nu mikahayang barina oge. Jawab Bahjilun bari tetep diuk. Hatena beuki teu puguh rasa jajantung ratu beungeut geus geuneuk ti tadi keneh Panon semu beureum. Montong mungkir sia. Tadi kadenge ku aing anjeun nitah minta diserahkeun. Hah? Kasih on nu hartina sia ge sarua gejulna deuleu. Dikitukeun Bahjilun teu mingek deui. Lantaran tadi rumasa geus ngomong kitu ka Bioon tapi lain niat tina hate nu sabenerna. Ngan sakadar keur ngabudalkeun rasa jengkel bungkul jeung deui susuganan. Susuganan tadi para mitra. Teu aya nu ngintip atuh ngan bukti ngan bati kaduhung Bahjilun teh. Ayeuna teh teu bisa naon-naon deui iwati ngahulang bari jeung sieun. Susuganan bisa ngarobah sikap Bioon maksudna mah. Jeung sugan teh nu ngintip. Ayeuna bukti sia nu salah jeung ngaco teu bisa ngajawab. Ayeuna anjing rek nanya sakali deui kudu dijawab nu bener. Rek naon sia nu dipilampah ku anjeun ayeuna? Bener sia teh mikahayang ka si Oon? Bahjilun teu nemal. Bingung jeung harita teh ngahulang bae. Atuh ku cicingna Bahjilun matak ngabudalkeun amarah pikeun Mangkurip. Kalayan teu ngomong deui suku Mangkurip ngalayang kana bibir meja. Heat kabro cudalit kubrag meja tiguling. Rantang anu nyeucleu dina meja kabantingkeun meuni brong-brang kursi kosong nu katingang pagagulitik. Puguh Bahjilun molotot ari nempok kitu mah. Teu suka dihina ku Mangkurip nu amuk-amukan di imahna jung nangtung bari kakerot tahan amarah. Kumaha atuh ketakna Bahjilun para mitra ngahareupan masalah kitu. Bahjilun tuluy nyarita, Kurip, sia teh teu beunang disabaran ku aing. Datang ka aing ngadon ngaruksak parabot deuleu. Nah, teu kira-kira teuing sia ngambek ka aing mah ngambek we ulah ngaruksak kana meja deuleu. Ye aing ruksak ye mun nya sia wani jeung Satria. Aing lain teu wani ti tali ge pangna datang ka dieu ge sia Satria jeung wani yang hareupan akibatna. Nu teu Satria mah anjeun, nu geus wani ngadodoho maling pamajikan batur. Temal Mangkurip beuki nafsu. Awak ngagidir Panon Burahai beureum kadoruk ku nafsus amarah. Kurip, lamun nya sia wani turun. Urang galungan jeung aing dinu lega. Urang ngadu jajaten jeung kakuatan deuleu. Leupas tina masalah si On. Kami bakal ngajakeun balitungan. Sabab kami asa dihina sia ku sia deuleu. Bahjilun singkil ayeuna bener-bener geus buleud hatena. Rek ngalawan ka Mangkurip sabab asa dihina. Mangkurip geus amuk-amukan di imahna. Ayo, aing ge memang geus kitu kahayangna. Urang galungan di buruan sia urang ngadu jajaten jeung aing. On turun sia, awe gejul. Mangkurip ngareret ka Bioon nu keur diuk bangun tenang. Panonna mah katara beureum jiga rek ceurik bakat kureuwas. Teu talangke para mitra. Tiluanana tarurun kaburuan. Mangkurip pangheulana dituturkeun ku Bahjilun jeung Bioon. Barang geus aya di luar tetela aya ading keur ngajanteng nungguan Mangkurip. Nu keur ngajorag Bahjilun atuh pugu Bahjilun keheuleun barang nempo ading. Lantaran amarah nu peuting can budal kabeh kaburu disapih ku Mangkurip teh. Hah? Geuning aya sia sading? Rek naon sia los-los ka dieu bedul sia? Aing teu rido lamun buruan aing katincak hulu sia. Nyingka deuleu. Ceuk Bahjilun bari mureleng ka ading. Nu harita ngajanteng bari nangkeup harigu. Panon mureleng ka Bahjilun nu keur nyarekan ading teu nemalan. Manehna ngarti yen Bahjilun keur boga urusan jeung Mangkurip. Beuki amekeun Bahjilun teh lantaran sikap ading jiga ngahina ka manehna. Tapi barang rek nyarekan deui kaburu dipegat ku Mangkurip. Montong loba lelewas sia Jilun. Rengsekeun heula urusan jeung aing deuleu ye. Ulah pura-pura ngamek ka si ading sia. Ye layanan heula si Kurip ye. Ceuk Mangkurip bari nepak dada. Heat hayab hate Bahjilun panas asa direrab. Kalayan teu ngomong deui samrut narajang ka Mangkurip. Peureub anu beuleud meuni ngahiung bangbaraan ngarah kana tarang Mangkurip. Tapi jiga nu babari pisan Mangkurip ngagilekeun sirah bari nepak peureub musuh. Pros, beureub Bahjilun milepas. Tapi nu kencal sakilat nyamber pipi, hiu gilek pros. Nu teukeuna deui lantaran Mangkurip rikat ngagilek. Bari mundur salengka. Sabot Bahjilun ngarandeg Mangkurip najong mutuur Bahjilun. Heat cekok keuna pisan atuh mang meuni muringis Bahjilun teh. Bru rubuh bari ti peperket nahan kanyeri. Harita keneh hayang ulah ngagerung daerah, tapi kanyeri teu beunang ditahan akhirna Bahjilun aduh-aduhan. Teulilah horejat hudang deui Panon Burahai beureum huntu kakerot. Setan sia ngahina ka aing sia bedul, ceuk Bahjilun bari mureleng. Mantong loba bacot sia wani mah maju deuleu. Ye si Kurip ye nu bakal ngaladenan ka hayang sia. Moal sieun najan ngalayanan nu jangkung badag model sia ge. Moal ditarajean sia ku aing mah pikeun ngabelaan bebeneran mah.
nusanya na aing nu dihina ku anjeun deuleu ceuk Mang Kurip. Nyarita kitu bari narajang ka musuhna peureup buleud nyewuk ngancam dada siuk kilek plos seak leplos sababaraha kali tonyokan Mang Kurip milepas tapi tingkar blos bae lantaran Bahjilun rikat pisan miceunan panarajang musuh nu antukna ger tarung leuwih ragot batan tadi silih sepak silih jejek silih tajong jeung silih tonyok. Bahjilun jeung Mang Kurip geus teu inget kana temah wadi tujuan ngan hiji hayang ngarubuhkeun lawan masing-masing. Nempo kaayaan kitu Bioon jadi samar pola kitu salah kieu lain tapi tetep teu sadar kana kasalahan da tetep hayang ka Bahjilun atuna jandina kaayaan tagiwur keukeuh mihak ka Bahjilun ngabelaan nu salah. Akhirna Bioon ngaleos ka tukang ali balik deui bari mawa halu nu kaparengan nanggeuh deukeut lisung. Abah, babuk tak ku halu ieu ye. Cenah beleuwer Bioon ngalungkeun halu ka Bahjilun. Puguh Bahjilun meuni bungaheun kap kana halu ditewak seak dipake ngababuk sirah Mang Kurip. Puguh meuni ngalenyap Mang Kurip teh gancang nyingcet bari ngalugas bedogna cenah luncat ka tukang. Gancang harita teh manehna nyingcet bari ngawahan pikeun ngumpulkeun tanaga deui. Montong kabur sia bangsat ladenan aing. Bahjilun susumar mung hanyakal waktosna sae para mitra.